beres. Malahan mah aya paribasa kieu. Ulah daek meuli terima loba cucukan. Ulah daek kawin ka santri, santri mah loba buduk. Ada apa? Ada apa? Ayeuna ibu baru putra opat. Dipasihkeun teh KPNS, KTNI, Kapolri, majarkeun teh tong hoyong ka santri. Santri mah bunga. Aya di dieu nu buduk aya. Aya wae. Tong disebarkeun namina. Aib eta mah. Kasih paham. Bu, tong aneh zaman ayeuna mah santri barudug. Tong aneh. Malahan mah aya paribasa. Dialog antara kiai jeung kuman. Aya komunikasi antara kiai jeung tumila. Saur kiai, man kasaha? Ka kuman tanu ngabahas kuman. Sakali deui, man cek saha? Saur kiai, kuman. Kumana biji? Saur kiai. Santri mah kumaha jadi duit. Kuman, tong sok nyemilah daging santri. Tumila tong sok ngopian daging santri. Santri mah ahli rajin sok ngadu, calon alimil ula, warisan para saur kiai. Kuman mun rek nuang daging mah daging koruptor. Daging koruptor nu sok nuang uang rakyat. Ulah santri karunya. Ieu mah santri nuju ngaos nembege pasrun tos gugutrut kana masaka ada arateun. Gugutrut kana tonggong dugi kaledeh. Pamakeun teh. Ada apal. Aneh kan saur kiai, kuman mun rek nyemil mah daging koruptor nu sok ruang kana duit rakyat ulah santri. Tah eta. Saur kuman teh, kiai, pan daging koruptor nu sok ruang kana duit rakyat mah haram. Berarti dagingna oge haram. Lamun kuring nuang kana daging koruptor, atuh meureunnan kuring asup kana neraka milu jeung koruptor. Mending keneh daging santri. Santri mah budug oge barokah dunia akhirat. Amin. Asep. Karena dunia akhirat Harta santri. Hidup santri. Hidup santri. Hidup budug. Hidup budug. Buat kopi tenan. Can Asep ya. Aya di dia pemburuk aya. Asep.
Dangukeun santri. Saurkeun guru oge pan. Guru bangga jadi santri teh. Senang hidup janten santri mah, bangga. Halo biru. Sok sanajan santri mau klauk ajengan damukeun. Sok sanajan santri mau klauk di balong ajengan, tapi can pernah aya ajengan laporan ke polisi. Sugan aya polisi tuh we tangkap naon santri abdi. Sawar polisi teh, naha kunaon ajengan? Ieu santri teh mau klauk dugi ka seepna. Aya henteu ajengan kitu. Malahan mah sepuh urang sadayana, guru urang sadayana unggal wengi teh ngadua ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rob, ieu teh santri abdi. Rek nu ngaji, rek nu tara ngaji, rek nu getol, rek nu kedul. Mugi Gusti maparinan ilmu anu manfaat. Mugi Gusti maparinan akhlak anu mulia. Tah kitu ngadoana oge. Alhamdulillah. Eta barokahna jadi santri mah Bu. Teraskeun. Masih kiat? Ya. Ieu teh bade ku bahasa Sunda, Indonesia atau nabi Inggris? Arab. Inggris? Sok sanaos abdi urang Sunda, tapi lamun dipiwarang bahasa Inggris, insya Allah siap. Siap kadang kan? Bismillah. In the name of Allah, Indomie Sarimi. Terharu nih. Mulana sahaya nama, sok dangukeun. Siap ngadangukeun siap? Akang siap? Akang Asep. Ya Bapak nih. Bismillah.